aing kurang kopi mana lapan poin kedak bakat yang punya berat. Iya teh si Ate kemana? Cina pada nelpon. Telepon we ah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam neng. Ayo naon? Ayah kemana wae sih diantos-antos? Ya di bumi. Tadi teh leran. Ayo naon gitu. Iya, keluarga Tineng naroskeun masalah nikah bade kumaha. Ih, apa lagi da teh dicingeun atuh. Mana itu kan buat badag can payu. Buat lembut kan angot. Karena itu corona kan parah rae. Pokona mana yang tah hayang terang, kedah aya kepastian. Titik. Mana ada ieu mah. Aduh. Duh, di kamarana ieu CS urang teh ye. Di SMS di telepon teh areueuh nih euy. Kita yang ke kandang embege eueuh duh. Mana teh nya euy? Cobaannya kapal payun. Oh, gitu euy. Woi. Lur, dia kedeng bro, dia. Perlu euy. Anjir euy, motor nasi euy, buat megang munding ieu mah euy. Wah, mending mah. Gimana tuh ya? Terus dilompat ke rencangan. Kalau ini angan perlu wing teh. Rek kopi. Ngopi atuh. Rek kopi. Ngopi. Jadi dah gua tuangin enggak, gua. Siap. Yuk. Aduh teh. Ya, ngomong lagi ya. Testing euy. Oh, mangga. Areuna sama teu di gamparan mah areuna. Kopi naon? Kopi hideng we, hideng. Gua. Ye. Wah, mana? Aduh, beneran kan ngopi euy. Bang. Empean tadi teh mana? Mana ya tadi ya? Naon ieu ditangke pisan ya kopina. No, kopi. Tarik urun na. Oh, yong. Iya. Mayang oke. Enyap. Ada serau, cacing teu. Lah, ya eta pi obrol heueuh. Keterangan maneh teh euy. Aya peryogi naon ieu teh? Peleresan abdi teh sami di aya peryogi. Sugan mah kawuhan. Kan pengajuan motor, pusing ya, tarik kawin. Jual, berek kuinjang jajan. Ya ampat tuh gitu. Tong hilape ya mah kadeuna. Kadenya gampang eta mah. Asal ieu we ngausahakeun gawing bantuan lah. Siap. Karena naon tuh ngarariung aya kieu. Apal PSBB naon? Apa si Hopit eta kumaha-kumahana? Jakeun ku aing ka RT geura. Teh dieu teh. Tu barudak ngariung teh. Ya naon Jang? Teuing aing teh bingung ka barudak tuh ngariung wae. Ayo atuh yang tempok. Ayo gebrak geura ayo. Ayo gebrak. Maha. Eta barudak. Ayo ini ngararumpul. Ku aing kudu dobrak abdi ka jeung si RT. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak RT. Aman RT. Alhamdulillah saya langsung. Duh, cai. Itu paling kulon Pak RT. Dah wayah kieu itu masih ngalumpul keneh geus Nah, kalau sana teh kepergian pada muncul motor sering pada silaturahmi sana. RT kitu mah manawi teh aya naon kitu. Aya usum kieu mapan sok ae was. Mau RT. Tuku ya kitu mah. Ye, ayeuna mah kan kabeh geus pada apa? Nya. Ieu teh PSBB. Teu meunang euang liung kieu teh. RT. Komo ayeuna mah kan usum bangsa. Nya. Gitu ulah sok nepi ka peuting teuing. Ai jaga mah jaga lembu we. Nya. Mohon. Ramah nitip we kaayaan ayeuna urang teh keur kieu gitu. Nya ayeuna mah seg we da geus peuting kuy mah deuk pamit sok we tungguan ku hawideup nangtong lalila teuing. Siap mohon Pak RT. Hayu kitu jang Mereka mana deui ya? mulang hari itu. Mohon. So manganya sok ada nitip ya tong ngarumpul wae. Siap mohon. Geus, ini mulai matang hariwang. Mohon. Iya orang kauhan mah tukang ke kebon, tukang panen terong tuh halus satu sampe jagung loba pokoknya mah tukang sok ka pasar pokoknya mah tukang hariwang we kurang teh dikalitukeun ieu siap diantos teh kurang dieukeun ieu kali teh artinya apa ya aduh pandang itu kan kurang mah di ieu keun ieu nya enak ke mana ya sekarang balik ke ya kurang kan ya bisa buka di jalan laju buka gitu mas ieu kurang di ieu nya siap ya supaya kan tuluman kurangnya siap kalau daftar per urang ieu deui itu mulang lain teh kayak gitu lah nyempang di siap ayo